sangkilan dokter Andes ngadu jeung aing. Bocana so amat da kiai, emang aing mah so jeung dokter Andes mah. Tapi dokter Andes nu teu ngaji ya, nu ngaji mah nyahoun nya. Ngan teh tik jasa aja dokter Andes nu ngaji. Nyaho ka kalimah acan. Teh nyahoun ka kalimah acan. Ini kumaha ngahatikeun Al-Qur'an atuh. Nah ieu deuk sok-sokan ngabongkar hukum tina Al-Qur'an. Mendak lamun datang ka kula neuk nyaritakeun hukum, mawa ka hukum. Dilutat-letotkeun ku aing kalimahnya. Lamun geus teu bisa, cek tampiling sa ku aing. Neuk ngokot hukum dina Al-Qur'an tampiling heula ku aing. Sia sok-sokan. Tuh, lamun bisa lumpat aing. Insyaallah saya sok langsung Al-Qur'an we. Mendak amun aya Muhammadiyah kai maing ge. Masalah ayat tah hiji, urang Karawang teh ngabejaannya anti muludan, anti haul. Mawa kitab ka aing. Inget bae mah beungeut ge mun aya dicabok wae wae. Inget aing mah duaan bebeja cek cenah kula di kampung sawah Karawang. Kuari cicing di mana? Di perumahan. Ieu kula men nyanggakeun kitab cik. Tanya heula ku kula, kitab naon ieu? Tak kitabna dirinya. Iya berarti deuk haul ieu nya ngarad haul. Ngaji di mana mah Pak? Ngaji di mana? Cicing di mana? Awas, gua coba-coba. Pamitan ngan teu ngising doang nya di dinya. Inget bae, pokona asal aya ka imah aing deui, atawa dicukur bae kumisna nya. Kabok sia ku aing. Dan kaburu katanya sia ku aing, aing gerget bae harnes bae. Awas ya coba-coba ngembangkeun di Tangerang sia ku aing. Geteluh sia ku aing. Aduh, cenah kieu boga telu amit-amit. Awas ya, teu bisa. Wari aya deui nu ngaku nabi di Bayur tah, geus aya deui bae ku nabi di Bayur. Jore amat nabi urang Bayur. Ayo nabi urang Bayur, ayo. Mari aya nu bebeja ka kula teh aya nu ngaku nabi cenah di Bayur. Kumahakeun ge antepkeun. Aju, antepkeun bae, malah undang masyarakat. Aju, rasul-rasul ku urang. Rasul coba ceramah. Asal salah be surakan atuh ku urang. Weh, teu beres sak urang teh. Kebel-kebel gebruskeun ka cisadane habak. Di Bayur ngaku nabi. Ya Allah. Hendak wayahna ka masyarakat kuari lobakeun ngaji di lembur masing-masing lantaran ieu nabi lain di Mekah bae horenganan. Di Bayur ge aya horengan. Masyaallah karim geus puguh Ahmadiyah aya cal teh di Bayur aya nabi. Aya nyeuleuh eta beungeutna nabi kasetan teh sih. Mun jore nabi jore jadi bahasa lagi nabi teu kasep mantak lamun teu kasep geus jotos apa. Ya habis jore kos gitu. Deuleu irungna mancung teu. Atuh ban urang dipimpin ku nabi jore teu betah tuh. Menyae nabi hideung. Masyaallah pada nabi mau timimiti geus puguh akhlak nama. Ieu sosok nage kudu pikaresepkeun. Urang bae, urang ye urang. Lempang jeung jelema nu ganteng gagah bangga aya satu kebanggaan. Coba lamun urang lempang jeung jelema kunyin. Sanajan sugih teu bangga jaing mah. Atuh kunyin kitu boro-boro gelut ieu mah disintrek ge podar ieu budak. Mun nabi pan nabi mah dikembangkeun agama perangkan ka dituna. Masyaallah di Bayur aya nu ngaku nabi tapi asli nama urang Brebes. Urang Jawa lain urang gitu. Nah nu jelas mah ngaraji sing ade bejakeun anak urang incu mentak ayo muludan sabulan mulud ngan muludana bejakeun riwayat-riwayat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeh teu kaliru ieu memuludan nyaritakeun ampok ai Kangjeng Nabi na teu disinggung-singgung jadi budak teh nyahoeun geus bejakeun wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqa wa khuluqan zati wa sifatin tsaniyah marbu'al qamati abyadallahu ni musyarraban bi humrah dan selanjutnya geus sepak terjang Kangjeng Nabi keistimewaan Kangjeng Nabi geus berarti budak teh oh hebat Nabi urang teh. Bejakeun lahirna di Mekah, diutus di Mekah, engke ngalih terus ke Madinah, pupus di Madinah. Jinde Kangjeng Nabi lah Madinah Nabi ya ba'di, eueuh Nabi sabada kaula. Bejakeun geus budak ge. Budak, eueuh deui Nabi sia, cak kiai ge. Kiai nu mana kiai nu itu, kiai nu itu, henteu nya mah teu ngabejakeun Nabi, ngabejakeun amplop doang.
budak leutik ge jauh. Budak leutik. Dis budak kuda masuk ada ge budak we. Sia teh di mana? Muludan. Teh di mana di anu nyaritakeun teh kiaina. Non, takun kos gitu naon kapal perang sama kapal perang. Udah ditanggap bae tah. Itu mah bagus ya kiaina nyaritakeun Kangjeng Nabi. Kos kumaha teh Kangjeng Nabi? Eueuh di urang mah. Kos urang bareng. Oh, henteu cenah teh. Kaset Nabi mah. Ieu jore. Budak ge nyaho. Jadi saya lamun aya Nabi jore percaya henteu. Nah, mantap ge coba ieu nu dibayur coba kaset. Ulah wakakanu kolot ieu ka budak we, sa Nabi lain. Itu lain jakena. Kunaon? Ceulina pitek. Jajan budak muludan aya budak-budak mulud ieu mah lain si kolotna. Kolotna bagi berkat budak keur balik tah. Balik. Balik tungtungna mah budak balik kolot nundutan. Sepugo bana tuh. Budak aya budak danyakeun caritaan. Jadi supaya nyaho keur mangaji unggal poe henteu jalain santri mingguan henteu satahun sakali memperkenalkan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal geus beak bulan Maulud geus ulah tuh ka dituna ulah muludan malulu bab bulan Maulud lah muludan teh abeh budak kadidik bulan Mauludnya muludan aya mah budak ke ieu mah muludan di mana emang goreng bulan Maulud keneh budak nyarita ke mulutnya lain bulan mulut di muludan tetengah didik kan terus supaya ngadidik jero bulan mulut burang penting subuh lo asar maghrib nah iyalah jelema nu panggoreng-goreng nama siksaanana nu dijelaskeun di dieu tambahan dilanjutkeun aya mah uraian bahasa Gusti Allah dina lapan minhum nurujuna kana man ieu teh ngaraksa makna man lantaran man mah min syagil umum man mawa al-tusawi mazukir umum geus bisa saurang duaan tiluan jeung saja banyak wa bima gobla jeung lapan nu samemeh nama ieu samemeh man mah ngaraksa lafazna saha eta man teh Yahudi aya deui ngajelaskeun masalah abadat tauhuta eta macana bisa didomahkeun bakna ieu mah carita maca doang bisa abudat toguti didapatkeun ka dina sebab lamun abud mah isim lain fiil lamun wa abadat toguta atuh meureunanan abadana fiil togutana jadi maf'ul bi tapi lamun geus abud eta berarti isimna isim jamak didapatkeun kana togut dibacana meunang wa ja'ala minhumul qiradata wa abudat toguti atuh teu naon keur carita macam bahkan lapan abdun maye bisa 12 bahkan Imam Faruroji nyaritakeun bisa 16 bahkan nu sejen mah bisa nyaritakeun 18 macana teh menang abud menang ubud menang ibad menang abad menang ubad menang abadun menang ubadun menang abadatun menang ibadun panjang tama caritaanana mantap mun hayang nyaho mah mararondok atuh sararia untuk mondok mah mal bisa maca doang ge maca di dieu ge dijelaskeun seetik doang tina abadat teh cenah cek Imam Jalal menang dibaca abud bahkan lamun kurang dijelaskeun deui mah atuh lain abud bae macana menang abadah menang ibad menang ubad menang ubadun menang ubadun menang abadatun atuh kan itu panjang 8 abdun mah bisa gina ubadun dan lain sebagainya dijelaskeun dina alfiyah ge geus meunang 12 lamun imam-imam nu sejen ngameunangkeun 18 tah nyaritakeun abdun ge meunang dibaca 12 moal mah hisab bulan mantap kalau dianggap enteng ngaji teh ya Allah ku berat-beratna nundutan berat iya mah kan sekelumit doang Imam Jalal mah padu menang doang lah sakena teh mah helanan
dijelaskan nama manggawe jangan kuno mararaca ngan lamun geus bisa hiji beta menang dirobah berarti lain dirobah artina kemenangan tina abada fiil jadi abud berarti isim mun geus caritakeun isim masya Allah tuh loba jasa isim mah tina abdun mah loba jasa jadi 12 lini mah isim jadi isim sulasi mapan loba palun pahal pahil paul pilun pihil pihal piul pulun pul pahal poil oh kan kos gitu teh dah santri mah di luar kepala apa gitu pasun paros abid aldud imun ibil imad bebuk kuplun unum surod duil jadi kudu di luar kepala cak santri buku di luar kepala kabeh hiji-hiji acan aduh tak pakai lalagan tahu budak santri mah alfiah mah kos gitu jadi lamun manggih bahasa kos gitu teh menang kieu dicontohan ti dituna geus lamun palsun wajan paklun abdun palsun paros abadun tuh palsun paros kabidun abidun bisa kos gitu palsun paros kabid adudun abudun bisa tuh adudun abud bisa palsun paros kabid adud ilmun bisa ibdun ibilun ibidun hibukun piulun tuh nganu ulah cenah wajan piul lantaran piul mah tina kasrah kana daun mah berat teh cak urang Arab berat ge cak urang Cikupa mah henteu mun urang Arab tina piul tina kasrah kana daun mah ulah tapi cak urang Cikupa mah henteu jadi Sunda mah loba buktina mana irung tuh ti kasrah ka daun mah irung oh irus atuh loba di Sunda mah irus hitut atuh Sunda jeung Arab atuh lain deui nya eta lah dicaritakeun lah dina kitab Alfiah babari kos kitu mah ilun hibuk inabun ibadun hibukun inab hibuk kiplun kuplun puklun ubdun atuh bisa unukun ubudun tuh bisa unukun nya kuplun unuk surodun ubadun duilun ubidun atuh bisa saya tak bahkan ditambahan deui abadun ibadun jama geus men jama geus ka dituna ubadun nusarun ubadun nasaratun abadatun ayo mata ge aya Muhammadiyah ku aing mah di abdun masalanan ditanya heula ku aing mah bisa sabaraha wajah geus moal ka hukum aing mah heula sia ngaji di mana heulanan mun teu bisa dibebaskeun di ampang aing sia ku aing baca teh artinya hese lamun teu ngaji mah tapi lamun ngaji babari atuh geus diaji mah jaya rumus-rumusna mendak asal geus ngaji alfiah aya tah di lembur pondok mah lantaran teu bisa-bisa alfiah anak we dingaranan alfiah emang kunaon dengan aing baheula ngaji teu bisa-bisa anak-anak atulah ngaranna alfiah tapi bagus bae mengenang kabodohannya na bae